Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna ditatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang brahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Ditatang S Channel ngahaturkeun milujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Curug Sindulang. Desa Sindulang teh geus aya ti baheula keneh di zaman prasejarah atawa animisme jeung dinamisme. Pajabakan karuhuna teh kana tani ngan sok pipindahan. Upama mimiti ngagarap ieu tempat, eta tempat geus goreng di pelakanana maranehna sok pindah deui ke tempat sejen. Kitu jeung kitu we pagaweana teh. Dina hiji waktu karuhunan teh tepi ka hiji tempat nu masih keneh mangrupa leuweung gerot. Tapi hade lamun dipake tatanen jeung padumukan. Nya akhirna mang tahun-tahun tetep tumetep ngan aya sababaraha urang nu pindah ninggalkeun eta tempat. Atuh anu cicing teh ngan sababaraha umpi deui ngan janji cenah rek nuturkeun pindah upama hasil tanina geus kaalah. Harita nu jadi ketua kelompok istri wastana Nyimas Jambe Larang. Ari carogena Mbah Sara Arya Tunggal. Waktu harita Mbah Sara Arang langka aya di tempat, sok kinder bae. Sakalian balik ge sok ngajirim tasatoan. Bubuhan manehna mah bisa mancala putra, mancala putri. Anjeunna boga budak hiji ngan can nyahoeun di rupa bapana. Da ku indungna bapana teh dirusiakeun pisan, ulah wakanyaho bapa. Hiji waktu anakna teh geus nincak dewasa, bareng ningali aya si Tumang ngagabrugan ka indungna. Si anak teu antaprah deui manehna mesat pedang, tul disabetkeun ka si Tumang. Antukna si Tumang teh pinanggih jeung ajal, tapi geus ajal mah si Tumang teh dadak sakakala leungit sapada harita. Ngan Nyi Jambe Larang keukeuh teu daek ngadongengkeun eta kajadian kanu jadi anakna. Nyi Jambe Larang ngarasa sedih ku ayana eta kajadian. Waktu bulan purnama manehna niis di buruan. Dadak sakala aya nu murag ti langit. Persis kana lahuna Nyi Mas Jambe Larang. Bari kaget tureuwas barang nu murag teh dicokot. Tuluy alik-alik ari ku manehna dibuka manohoreng nu murag teh hiji cinde. Cinde eta terasna nyaeta sapu tangan atau salempai. Nyi Jambe Larang ngahuleng. Bari nyebut-nyebut cinde tuluy manehna netep bulan nu keur caang moncrong serta teu poho oge nyebut-nyebut bulan. Lamun dihijikeun mah ucapanana teh jadi cinde wulan. Eta kekecapan teh diucapkeun sabaraha kali. Nya nu akhirna eta tempat teh diinggaran cinde wulan. Cinde hartina sapu tangan, ari wulan hartina bulan purnama. Jadi cinde wulan teh hartina sapu tangan nu caangna seperti bulan purnama. Sanggeus si Mas Jambe Larang mere ngaran eta tempat, manehna inget kana janji yen rek nuturkeun rombongan nu ti heula geus indit. Manehna terus indit ngan leungiteun tapak kulantaran terus-terusan di teteangan nya akhirna mah papanggih oge jeung rombongan teh. Ngan eta rombongan teh rek baralik deui ka tempat asal waktu Nyi Mas Jambe Larang ninggalkeun eta tempat. Satepina ka eta tempat nu harita mah padumukna geus loba pisan sarta merlukeun hiji pamingpin. Nya akhirna ngangkat hiji lurah. Ku lurah anyar eta tempat teh diganti ngaranna lain Cinde Wulan tapi Cindulang. Nu hartina mah sarua keneh sapu tangan nu caang moncrong seperti bulan purnama. Ngan sabada aya penjajahan Walanda jeung Jepang, eta tempat teh robah ngaranana jadi Sindulang. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah dina ngaoskeun naskah dongengna, dina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi, atuh umumna kabararea. Ayo urang semangatkeun kembali diajar sagala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu
urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.